sing kuring. Makanya ini beker supaya membuktikan hasil kajian ulama jalma di usia 12 tahun ke 18 tahun salah nyokot jurusan salah masa depan. Hasil di mana jalan orang menuju Allah Subhanahu wa taala wa man qudira alaihi rizquhu sing sajalma anu dibatas kata si jalma teh rezekina jadi henteu jembar kahayang mah urang teh boga sesuatu teh leuwih tibatan ayeuna hayang nama pohara dari rezeki teh duit ge hitunganna ribu kahayang tapi kudiru alaihi tetapi ku Allah dibatas ya kemampuan orang kahayang orang teh dibatas we naon rizku asairuna jelema anu menuju ke Allah pasti aya batasan-batasan tertentu komodi dina milik rezekina sapertina urang teh arek ngalaksanakeun hiji amaliyah menuju Allah Subhanahu wa taala dibatas kemampuan orang arek ngalaksanakeun tujuan orang teh jadi henteu seluas-luasna asairuna ilaih aisaratun ila halisairina ilaih eta teh isarah pikeun jalma-jalma anu menuju Allah Subhanahu wa taala mahum makburun alaihi fi arzaqil ulum nu ngaranna jelma arek menuju Allah Subhanahu wa taala pasti dengan batasan-batasan tertentu anu geus ku Allah Subhanahu wa taala digariskeun teu bisa kaluar tina ketentuan Allah Subhanahu wa taala dina kaayaan urang kemampuan urang anu ayeuna nyuk jalur ngalaksanakeun sagala syariat menuju Allah Subhanahu wa taala pasti dengan keterbatasan itu baik harta baik tenaga pikiran jeung sagalur page aya keterbatasan kahayang mah urang tiap tahun teh umroh bener kahayang mah urang teh tiap 5 tahun ge ka haji kahayang mah tiap 3 bulan teh ganti handphone kahayang mah tiap satahun sakala teh aya we mobil anyar atau motor anyar kahayang tetapi orang menuju Allah Subhanahu wa taala lamun teu dibatas jeung sagala kapaluan manusia pasti terkadang jelema dengan segala karunia ta Allah Subhanahu wa taala nu aya lain bikin deukeut jeung Allah malah bikin jauh jeung Allah. Mutak dibatas. Baik dina rezeki fi arzaqil ulumi nya kitu keneh ahli suluk ahli Allah Subhanahu wa taala dibere batas kemampuan dina ilmu naon wal fuhum yang pirang-pirang pemahaman oge mahbusuna disarupakeun jeung buyan fi madikil khayalati tina karupakan anu sifatna khayalah ibarat jelema dibui aya keterbatasanana lawan orang di penjara terbatas teh terbatas ruang lingkup lagi otomatis terbatas jelema-jelema anu menuju Allah Subhanahu wa taala aya batasanana itu sakarep urang ge sakit tuh aya batasanana dibatas ka Allah Subhanahu wa taala yunfikuna mimma atahumullah begitu urang dibere ku Allah Subhanahu wa taala kekuasaan saatin dia kalau lebaran baik dina harta tenaga pikiran jeung tenaga maka fak infakeun mimma atahumullah karena perkara anu geus datang ka Allah Subhanahu wa taala datangkeun ka Allah teh ka Allah Subhanahu balikeun ka Allah Subhanahu min fadlihi karena kabeh oge tina karunia-Na aya atuh latang moda urang mah kabeh atas fadl Allah Subhanahu wa taala. Minar rezeki baik tina urusan rezeki kabeh ge atuh si Allah Subhanahu wa taala. Arek anu sempit anu lapangna sadayana oge pangasihan Allah Subhanahu wa taala. Wa tasarrafuna fi awalimihim ala qadri ma atahum
ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala anu menuju Allah. Salik asairuna ketika menuju Allah Subhanahu wa taala nasarupkeun segala rupa anu dikaruniakeun ku Allah ka anjeunna. Baik dina ilmuna, baik dina milikna, baik dina tenaga jeung pikiranna. Ala qadri ma atahumullah, atas batasan perkara anu parantos dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala ka eta jalma. Ketika orang mampu berjalan nasorupkeun naon jusaatin dia kaurina Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah hayang menang ridona Allah Subhanahu wa taala ihtadar rahiluna mangkan narima pituduh jalma-jalma anu naik anu lempang menuju Allah Subhanahu wa taala bi anwarit tawajjuhi kalawan pirang-pirang cahaya tawajjuh ay al anwar al hasilati minal ibadah tegasnya pirang-pirang cahaya berdasarkan hasil tina ibadah. Jadi jelema lamun istiqomah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala narasurupkeun perkara anu tos dikaruniakeun ku Allah Subhanahu wa taala yartahiluna ilallah, maka eta jelema teh naik terus-terusan ihtada arrahiluna, maka terus naik ana pangkat-pangkat anu mulia mun Allah Subhanahu wa taala. Mana torojol wa cahaya tina hasil istiqomah ibadah tawakal ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi torojol nur ilahiyah teh lain menang mangga gampangan. Jadi aya taksir tina ibadah. Nur ilahiyah teh. Wariyadhah, jeung tina riyadhah, belajar juhud, belajar berkhalwat, belajar urang nahan hawa nafsu. Tapi kan kaya tahiluna ilallah kabare teh khususnya aya nu khalwat ku zikir. Konan deui ku zikir, ku khalwat, ku mahbub cinta eta ge sadayana jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Eta teh perlu dilakonan hayang nepi ka Allah Subhanahu wa taala. Lain hanya sekedar gitu unggul, tapi kudu dilakonan. Contoh sadayana waliullah jelema-jelema ngasusu ka Allah Subhanahu wa taala ladang istiqomah dina ibadah. Ibadah anu sunatnya, ibadah anu sunat, lain ibadah wajib, ibadah wajib geus buku eta tadi modal teh modal. Sadayana para auliya Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, rumasa lemah di hadapan Allah, ngalaksanakeun para wajib pasunatan anu parantos diajarkeun ka Kanjeng Rasul. Tapi kan ka bisa naik nareke kana pangkat kemuliaan teh ladang istiqomah ngalaksanakeun pasunatan. Lain ngalaksanakeun kawat. Seperti ngalobakeun zikir, ngalobakeun shalawat, ngalobakeun salat sunnah, ngalobakeun naon deui? Lisan teh senantiasa base lutur kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Malahan aya bareton hiji ulama hiji ajeunna anu istiqomah ngaji Quran 3 poe tamat. Tara dawam wudu. Jadi tara pedah wudu we. 3 poe khatam. Boga santri ya. Kulah lagi khusus para tunggu ajengan eta. Tapi kan kajadikeun obat eta. Naonna? Tempat wuduna caina ditabarukan ke jelema jadi obat. Kuladang istiqomah wudu dina tempat. Batal wudu. Terus di Al-Qur'an terus geus puguh arinan ngawuruk barudak hadri mah geus puguh eta. Mas jadi nan kegiatan sehari-hari nan ibadah anu sunnah adawan ke Al-Qur'anul Karim. Zikirna Al-Qur'an paling afdal, zikirna Al-Qur'an mah. Paling afdal sanggasna karak salat. Cuma kadang-kadang ngawirid anu lain tuntunan ti rasulna kita. Rek kene ngawirid anu sunatna
pinter daripada Al-Qur'an. Emang nafsuna pan kana itu bihasabi ma allati tawajjahu biha ila hadratir rabbi fa innal mujahadata bihasabil adati yahsulu minha anwarun fil qulub. Lawan orang hayang nepi ka usul, nepi ka Allah Subhanahu wa taala, ulah dan ibadah, ulah dan riyadhah, maka bakal nepi ka hadrah kursi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratir rabbi fa innal mujahadata bihasabil adati, karena nungarna mujahadah berdasarkan kebiasaan yahsulu minha anwarul fil qulub, bakal menghasilkan pirang-pirang cahaya di hati. Nadang ibadah taksirna ibadah teh pohara gitu teu kudu orang tadi mah ari buat jelema nu awam tinggal urang mah masih keneh hitung-hitungan panjang amal bener. Orang baca sholawat 1000 aku teh Gusti berkah sholawat baca bisa 10.000 oh Gusti kan itu pasti hitung-hitungan orang mah beda deui jeung ahli Allah Subhanahu wa taala mesti hitung-hitungan jeung amal ibadah. Mesti kita zikir, mesti hitung ribuan, mesti hitung ratusan. Sholawat terus-terusan hitungan. Orang masih kena hitung-hitungan, Pak. Aing sodako 1.000 itu kan kudu jadi 10.000. Terus kena hitung-hitungan kan gitu kan. Aing ada keluar duit ya, sedekah ieu ka masjid baraha sabatna 1 juta. Wah, bakal jadi 10 juta. Masih kena leungan. Bahwa keyakinan Allah bakal malas. Jadi padahal teu sama sekali. Nah, sedekah sih mah teh dianjeun. Di Arab paling supaya balikin di dunia sedekah itu mana halus kanu tadi ngaluar dan saneutik oge tapi aya justru daripada manehna meyakini ulah sedekah mah ulah di Arab maneh kena plus we mun kena ulah sapohona jeung sajabana tapi sedekah henteu halus kanu tadi ngaran Arab dan saneutik oge daripada nu henteu ayo we mengeritik amaliyah batur dari anjeunna sorangan tengah lakukan amaliyah eta. Ini jelema boga keyakinan. Lamun do sedekah sakil, maka datang sakil, eta teh boga keyakinan berdasarkan janji Rasul jeung Allah. Geus boga keyakinan, alus boga keyakinan. Karena ngayakinkeun kana kalamullah, ngayakinkeun kana janji Rasulullah, lain ngayakinkeun kana lain. Alus kana jelema eta daripada orang mengkritik dari keyakinan eta jelema bari urang teu ngamal. Kan loba nu kitu mah. Ayeuna teh yang mau cina sedekah di Arab katanya atau meningkin mana enak daripada uingan kita gitu kan ada mana yang gua justru amalnya karena saya lamun orang istiqamah ibadah berdasarkan aturan maka eta oge kadatangkeun cahaya tina hate ketika jelema geus aya nur dina hatena otomatis yuhtada biha ilallah bakal dipapan hidayah ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat urang handphone jelema-jelema anu geus menang ilmuna Allah Subhanahu wa ta'ala nur ilahiyah gampang contoh jelema anu geus usul ka Allah anu geus deukeut sareng Allah Subhanahu wa ta'ala dina sagala rupa tek-tek beungeut langsung ke Allah Subhanahu wa ta'ala karena kan nyaho konsina lamun teu nyaho konsina mah ibarat urang ye arek ngadownload dina Play Store sagala rupa ge aya dina Play Store arek game arek aplikasi naon nyaho aya di dinya aya Play Store na aya tetapi dina Play Store eta teh henteu make email kira-kira bisa mah mau bisa ngadownload kuncinya orang ke apa? Ilmu Allah itu anu luar biasa. Mua nepi kana ilmu Allah lamun teu nyaho password di kunci. Lamun ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala geus nepi ka geus nyaho passwordna, mun tak ilmuna geus nepi aya. Hasil mujahadahna, hasil ibadah anu istiqomah ngadatangkeun taksir tapi kan Allah Subhanahu wa taala dipameun futuh sagala rupa ilmu. Ari bagi nu awal mah kos urang. Ngabutuhkeun asbab syariat. Lamun urang sapertina hayang seubeuh daharan wayahna kudu
kudu kapadang. Haus hayang minum kudu minum cai urang mah. Henteu bisa dibayangkeun ieu saja berarti. Contoh sepertina ilmu bita'allum labin nasbi, ilmu mah kudu jangan lain berdasarkan nasab. Arek anjeungan anak-anak mama suka anak buya sampai ratusan ribuan tapi anakna henteu ngaji mau mana ilmu bodoh sarua kos urang ngaji mah sabalikna atuh ilmu mah dibikeun ka jelema nu daek ngaji. Oh, urang mah cenah turunan ajengan, urang turunan ustaz dah percuma masalah cek saha mah. Ilmu Allah subhanahu bikeun ka hamba-hamba Allah nu daek, ngarap ilmuna Allah. Ulah ningali seueur ulama-ulama lain turunan ahli ilmu, lain dengan maudan sebab kulantaran daek himah nu tinggi kana ilmuna Allah hayang mencapai rahasia-rahasia pan alim teh nurun lain. Cahayana Allah subhanahu mani emung pernah Nurullah mamahal gangguanna ge lumayan loba muaridna lan muarid teh halang loba cucukanna ya masa batafil asli ya sudulil fatih haysula muarido dina usul fikih di kitab Jamul Jawamin itu. Segala sesuatu nu menetap di asal bakal menetap di handap. Budak moal jauh di kolotna. Lamun eueuh muarid, eueuh halang. Halang loba. Biasana kolot profesina sapertina pengusaha anakna teh jauh di pengusaha. Kolotna guru biasana anakna sok nuturkeun jadi guru. Lamun eueuh muarid halang. Loba cukang, loba halang. Contoh bejeuna budak ngora. Kolotna pengusaha sukses. Kan kulantaran ngarasa bungah dengan keadaan yang ada, kolotna teh hayang we saudara mah dibulikeun teh budak teh. Tek-tek bengekna. Teh eta muarid teh halang. Pikeun teruskeun perjuangan kolotna mah bisa. Karena orang secara tidak langsung diberi racun ke budak teh. Mau bisa terus ke perjuangan orang. Contoh usia 11 masa-masa produktif pendidikan. Usia tepikeun ka bara di jenjang anak-anak tepikeun ka remaja eta masa-masa menuntut ilmu. Usia 12 tahun beres SD ke SMP tadi itu ada liang segala rupa celah pikeun ngarubah mindset budak, perilaku budak, kahayang budak ieu godana usia barang 12 ke 15 ke 18. Lamun gagal dina dua waktu momen ieu gagal kali itu. Kan ayeuna. Gara-gara piman. Mah sebabna loba muaridna, loba hahalangna. Contoh, kulantaran urang jadi jelema sukses dari umasa barato keur hirupna urang PT alhamdulillah kalau dipercaya sia ulah kos aing baheula. Bener halus niatna mah. Karena niatna halus sia ulah kos aing baheula ripuh aing mah. Bener bukan cita. Tetapi yang di manage atuh nu kira-kira ulah tepikeun ngadorok sokeun eta jadi budak. Ari naon zaman kiwar biji nges di pasantrenkeun budak teh bapak yang di imah kayak di imah elekeun motor atuh teh ieu dipamalikeun motor muarid di terus jalan muarid teh halang terus jalan emang da sakrat penting motor bapak yang handphone tah ieu muarid halang sadayana nu ahli nu sukses di masa tangwa ke sakelas BIOS sakelas penemu Microsoft, siapa penemu Microsoft? Bill Gates, eta budak yang diberi HP terpikir ke usia 18 tahun. Eta kan nu boga Microsoft, anu kurang dipake ta teknologi komputer eta memang kita diberi HP. Karena masa-masa pendidikan, masa-masa ilmu. Guys, saya nggak bikin jaketan harga, karena nggak beres masa-masa pendidikan. Ada ieu hate pikeun ka jadi di lingkungan orang, di keluarga orang
bahwa mu'aliti hahalang. Kan kadang-kadang sok dituturkeun urang teh. Kali bahasanya ke budak, lainnya eta. Ngajongklokkeun budak. Mane kena tegas. Mane kena ceurik ayeuna sia daripada kecerikannya ka di masyarakat. Ibu-ibu masrahkeun budak ka prasarana cowok, cenah nyaah da kamu menjadi imam. Ya sosok dahar jeung ngadiung kaseup mewek ini mah teh. Mane kena mewek ayeuna, Bu. Dia padang ke mewek hanya kata bisa ngalidik budak. Ayo. Meningkan mewek ayeuna daripada mewek hanya ka. Aing teh bisa kieu ceurik gitu mah. Jeung teureun mah sia tarek jadi banggaan aing teh hanas poe di modalan dijumpukeun 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun di modal beak modal aing ku sia kabeh. Supaya jadi jelema ngabanggakeun menjadi kolot hasilna no. Apakah budak nu salah? Sistem tulabah kita tarbiyah orang kalau jadi anak namanya tarbiyah kalau jadi anak salah dan mengakibatkan ulah nyalakan budak salah sistem dari iya kabeh di lingkungan orang di aya ka urang anak pamajikan kabeh lingkungan orang manajemen orang lain manajemen batur lain siksa manajemen batur kurang manajemen orang dan di manage kurang halus maka halus hasilnya lamun goreng tarbiyah murabbi nah, masa-masa ieu usia 18 usia 13 15 eta masa-masa puber anu bisa menghambat masa depan mindset budak bisa berubah paling hati-hati anu boga anak di usia 12 kali 15 tapi 15 kudu benar-benar proaktif. Lamun arek ayeuna juruskeun. Bak arek diturlaukeun culaurkeun bae. Ngan ke ceurik urang dewasa kana. 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian sok sasakeun. Salah maneh salah maksudnya. Urang jadi kieu teh gara-gara teu ngawar ka kolot sok ayo. Lamun ngawar ka kolot tuh babaturan aing ceurik jelema, anu urang jadi awal. Itu pada lagi gitu kan, orang kita gara-gara teh ngawar ka kolot, hasilna mah daek ieu. Tapi alhamdulillah, orang teu syukur, eta ya. Selama orang masih keneh aya dina tali na Allah Subhanahu wa taala mah kudu syukur. Nah, lamun tasir ibadah, tadi teh nya nu ngaranna sagala sesuatu teh kudu diikhtiaran aya asbabna. Yutada bihi ila Allah akhir barina anu boga kekuasaan Allah Subhanahu kan kewajiban orang ikhtiar sesempurna mungkin berdasarkan aturan dan al-insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia hanya punya rencana, Allah juala yang menentukan. Rencana orang anu alus atuh sesuai aturan. Nu kira-kira majantenkeun saadah kabagian di dunia maupun di akhirat. Bang bicara akhirat, yang penting orang loba amal kasayan di dunia geus pasti di akhirat pun bakal narima kabagian. Kalau kan ningalikeun kalau berbicara naon untunglah dina usaha mah. Bener heula we usahana geus pasti untung. Tong loba teh ningalikeun ke halana kieu di akhirat tuh kudu loba ting beredengan bacaan keuntungan di akhirat benerkeun heula amalia urang di alam dunia didasaran ku keikhlasan teh hate bersih hate teh jeung sajabana bakal jadi tapak oke di akhirat sumawana di dunia hatta yasiluna ilaihi lamun urang istiqomah tawajjuh pelaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala yasiluna ilaihi bakal kapangi ka Allah Subhanahu wa taala anu dipikah hayang urang tujuan orang tenepi ka Allah Subhanahu wa taala ngan godaanana tadi teh ulah tepikeun ka urut kaliluan kedag keanginan bakal loba godaan semesta di jalanna rata-rata godaan teh di ditu dieu Kangjeng Rasul teh dakwah ngawarisalah nanjirkeun agama Allah
godaanana lain teu jauh di deukeut heula di mamangna atau mamang kurang kumaha deukeut kalau ngadukung begitu Kangjeng Rasul lahir Abu Jahal Abu Lahab Abu Jahal anu menang nikmatan tiap malam Senin gara-gara ngarasa bunga tapi kan kasih Subaibah non teh abidna amatna ditanyusuan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi saking kubunga boga alo teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasul tetapi sempat aya rasa bunga kulahirna Kangjeng Rasul menurut ulama kasarita ke dina impian-impian solihin tiap poe Senin eta di kuburna Abu Lahab menang kanikmatan di Allah Subhanahu wa taala. Jadi siksa teh malam Senin teh henteu karena gara-gara bunga ka Kangjeng Rasul. Arek ti kumaheun umat Kangjeng Rasul lamun dina hatena boga rasa cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tong dibayangkeun pasti menang cintana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratna kudu benar-benar mika cinta ka Kangjeng Rasul. Pantokna Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wasiluna lahum anwar muwajihati. Jalma-jalma anu geus nepi ka Allah Subhanahu wa taala bakal dipabarin cahaya anu madep ka anjeunna pikeun Allah Subhanahu wa taala mah dibukakeun sagala rupa ilmu lamun jalma geus susul. Sagala rupa kajimbaran dunia lamun jalma geus susul. Ngan jalma geus susul mah geus teu kabeutaan ku urusan dunia, geus karena ngarasa nikmat moal jeung Allah Subhanahu wa taala. Pos Aan Jejen Al-Muwayyana seorang musik kalau kamar diceritakan Pak begitu bedi satu acan pupusna eta disapokun ka urusan dunia mobil dia bawa 30 numeran 30 siki mobil tiap bulan puasa anu pasaran hikam sekitar 1.000 orang gratis dah timah disenokeun ku Allah duniana jelema nu geus makrifat, nu jelema nu istiqomah dina ibadah. Karena tujuanna Allah, kabeh selain Allah didengdekkeun ka maneh. Katalah mun geus jelema kita. Geus teu untuk kalian kedagangan geus ka makhluk Allah Subhanahu. Uji dunia dibahayakeun. Ngamrat tangis mumun. Begitu mah aya naon ge geus ya tuh. Anu urang mah dibalik pan, moal sabalikna lamun jalma tujuanna sakala rupa masih kanu nuturkeun dunia jeung hawa nafsuna sabalikna moal dibahekeun ku Allah Subhanahu. Moal aya bakal capek. Moal aya bakal pan kitu lain. Jauhan ku anjeun dunia jelema nu mudah-mudah ka anjeun mah gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelma-jelma anu neangan di dunia Allah nu mudah Allah Subhanahu wa taala eta dunia dibahekeun. Selama urang masih keneh hate jeung tingkah pola masih anu dipikiran dunia jeung dunia maka selama itu pula urang bakal diberekan itu urusan dunia wajar we urang masih kena bege saya kali dulu ai kumahanya teu masih kena pikiran aduh ketika jelema geus teu boga pikiran urusan kitu mah dibekan itu nah wajar munasabah karena urang masih kena dipaparin karipuhan dina urusan dunia bongan dina pikiran jeung hati urang teh pikiranna dunia jadi wajar ulah sok nyalahkeun Gusti begitu ka abdi teh kitu. Nanti urang sorangan baru hati mikir dunia. Coba urang teu geus polos di urusan dunia, geus normal di keluasana moal bati kuliah teh. Anu eta, mapan eta leuwih tidak kalah butuh. Di rumah kahayang butuh kahayang eta nu liwat nuturkeun kahayang. Ari pangabutuh mah biasa-biasa, kabutuh urang naon sih sama poe? Tahar karokok ngopi yang nggak itu hablang saya ketibra dia menjadi masalah dia Allah Subhanahu wa taala itu ada urusan anu ngaliweuh ternyata nganuturkeun kahayang kalau masih nuturkeun kahayang berarti orang selama itu pula orang dihantui ku perkara-perkara kaliran urusan dunia jadi wajar ulah nyalakeun Allah nya. Nyalakeun sa. Ya urang atuh. Urang kan Allah geus
pada segala rupa kekuasaan adil Allah maha adil dengan segala bentuk dan tindakannya Allah maha adil. Tidak ada yang berkurang di mata Allah, kurang syukur ke Allah Subhanahu.